Di mana teh Mang? Tas nganter babaturan urang teh. Baturan naon? Oh, baturan kan gering aing teh we. Heeh. Dieu pisan, Iya. dieu. Heeh. Tas nganterkeun babaturan. Heeh. Aing kala dicabokan wah panggih jeung dokter cabok. Nah, Teuing urang. Ka dokter deui ku urang. Nanya ka dokter cabok aing nah. Pararugu aing. Ka sababaraha hiji dokter aing dicabok. Aneh dokter teh teu aing beda namanya para ku cabok ajukeun ku aing eta. Gajukeun Bisa kekerasan eta. gajukeun ka mana? Ka bank. Heeh. Ka bank Bisa heeh. ku aing ajukeun. Ka bank gitu heeh. Kapan aing teh mau babaturan ye? Kunaon baturanna? Sarapna beunang. Kejepit heeh, labuh. Sarapna Heeh. beunang sarapna teh. Cek tukang urut. Cek tanganna teh cenah bawa cenah ka dokter saraf. Dokter saraf terus dibawa. Dibawa ku urang teh. Heeh. Nah, ke didinya teh aya pelangna ge dokter saraf. Ari urang teh nanya deui da bisa lah ke di jero. Heeh, kumaha? Dokter curang dari dokter teh dokter saraf. Aing ulah gamplang. Hai. Aing teh lah ini tuh aing dah. Pengotot aing sieun. Balik aing neangan deui dokter. Kitu deui. Nah, nanyakeun teh ka dokter deui. Heeh. Dokter saraf. Ori beledam teh deui wae aing dicabok. Sababaraha kali aing dicabokan. Ke. Dokter aing nanyakeun dokter saraf. Nanyakeun dokter saraf aing teh. Nah, kalau dicabok aing sababaraha kali. Ulah aing mah apes aing. Kan namanya teh aing bener coba baturan. Mantap. Aing kalah menang timpuk aing. Aduh. Dokter aing. Ke. Terus ieu salahna di mananya, oi? Bener kan ini teh mah ka dokter? Kapan ka dokter nanya aing teh dokter saraf. Heeh. Nah, urang teh nanya teh kitu. Nah, duduk gampang wae urang. Atuh dah heueuh meureun ngananya na dokter saraf nya meureun dokter cageum sebut saraf meureun nya heueuh. Kapan babaturan urang na sarafna beunang? Heueuh meureun nanya na dokter saraf. Meureun hanteu. Dokter mah cager meureun dak jadi dokter geuning saraf. Kudu nanya na kumaha atuh kan eta teh dokter saraf lin. Di dinya na sok aya dokter spesialis saraf, dokter ahli saraf, dokter ahli naon we, spesialis naon. Lain ieu mah datang kucuk ka dokternya. Dokter saraf. Nya heueuh meureun digapeng kayaknya. Nya aing disebut saraf gitu. Aduh, aingnya berarti aing salah tuh. Nya heueuh atuh. Dokter mana-mana ge dokter mah cager, mesti nguliling ka mana ge calageun. Nanyakeun heueuh aing teh da babaturan saraf panyakitna, mata aing nanyakeun heula bisi salah. Bisi dokter dalam eta teh. Heueuh nanyana. Ujug-ujug dokter sarafnya heueuh. Meureun mendak jadi dokter ge cager. Munya saraf dokter meureun arek gobarana kumaha. Biar nu nanya anak eta mah nu salah, pantes dicabokan ge. Mun aing mah disiksa we sekalian. Sabaraha dokter tadi? Aya aing genep mah. Aing geprok deui eta nya heueuh. Bungut. Aing Lol nanya, dokter saraf gitu. Ieu. Ya lagi aing cabok. Aing langsung ilit lah. Mungteuy aing. Ya lol meureun dokter goblok cenah aing mah cager sebut saraf goblok gitu heuh. Aing gaplok deui aing 2 kali ku dokter 2 kali aing aing mah ngaji. Salah ngomong kuduna dokter ahli atau spesialis. Dokter ahli Saraf. Eta lain dokter saraf, umumnya dokter sarafnya. Dokter mah di mana-mana ge calager. Aduh, berarti kudu balik deui atuh nya ka ditu nya. Baturan itu. Bawa deui babaturanna. Oh, berarti salah dokter Duraring ge mah ulah dokter saraf. Oh, itu lah bawa. Lah. Kewaras sudah.